Lanjut deui kana proyek dapur prat 2. Tah isuk-isuk ayeuna mah geus boga opieun si Bunit teh teuing ti mana ieu teh da bawa juragan. Opieuna geus aya, tah kopina ge geus nyampak. Bismillah ayeuna urang nuluykeun deui hanca nu kamari besti. Tah poe ayeuna mah persiapan erek ngacor cenah ieu teh. Hayo we dipelongkeun ieu teh da hayang geura angeus. Ah, daripada cangkeul panon mah. Hayu we besti urang urus heula bubututan. Atuh terekel we ning ieu si Bunit teh naek kana tangga keong racun. Torojol we ning tah ti Kanang Japati. Asa kubararosen aing besti ngurus bubututan teh. Piraku kudu diantep mah nepikeun ka beak salin. Da geuningan eureun sapoe teh menikot ripuh nyeseuh teh. Tah singkat cerita bubututana geus pupuihan. Hayu we besti urang turun deui ka handap. Nya heueuh atuh Bunit ari turun ka handap. Tah kieu besti marukanan teh. Perjalanan naik turun ka Kanang Japati teh rumpil. Komo deui bari jeung rangem ku bubututan mah. Lanjut ayeuna mah urang naheur cai besti. Heueuh da kieu we si Bunit masok naheur cai inumna ge. Matak gas teh sok hamur. Bari naheur cai teh urang bari ngahandeutkeun sangu. Kulantaran sangu poena lumayan loba besti. Atuh ragenyang we ning yeuh urang congcolokeun dina panci. Bari nungguan si caina asak. Tah ieu cai termos anu geus baleuy urang pinahkeun kana tah gitu besti perjuangan ngisi suara teh. Kadang lancar, kadang ti kojot ning tah letah teh. Ning tuh teu karasa si caina geus asak. Tuluy urang jerolokeun we ning yeuh kana imahna. Jol torojol we ning tah nu acuk beureum. Sigana teu apaleun kamera hirup matak nyantai ge. Da biasana lamun katempo kamera hurung sok langsung ngelok besti. Ning tuh teu karasa pagawean si emang teh geus rapang we beusi. Tah ieu pagawean si bungsuna naonan cenah ieu teh. Ngagoreng enog dienclo-enclo Gusti. Ning tuh teu karasa sangu teh geus asak we. Heueuh asak ngadua kalian ieu teh. Atuh langsung we ning yeuh ku si Bunit teh diakel, dihihidan, digulah galeh, dikiplik deui. Heueuh sangkan leungit apanan haseupna. Beres ngakel torojol we ning tah tatangga datang. Majar teh erek ngalongok nu kuriak cenah. Sugan teh bari ngeupel amplop ngalongok teh. Hayu besti urang ngahuapkeun heula sangu. Ret deui kana hanca da panasaran. Paripek teh alhamdulillah ning ieu geus satengahna dicor. Geus regreg lah sakitu matereh. Lanjut we ayeuna mah urang nuluykeun proyek bubututan besti. Singkat cerita ieu geus kari ngabing-bringkeun. Kabeneran ning tah aya relawan anu ngabantuan. Sok hideng da si bungsu mah kana pagawean indung teh. Geus panasaran ret deui kana hanca. Alhamdulillah geus mimiti diponian ning tah. Bari pinuh ku tapak cakar meong. Atuh geus beres mah pagawean si emang. Lanjut we ayeuna mah urang beberes besti. Tah ieu wadah-wadah kotorna urang kumpulkeun di satu tempat ngarah bersatu. Tuh di area dapur ge menikot pinuh ku wawadahan kotor. Tuluy we urang elapan meja komporna ngarah galulawing. Singkat cerita meja komporna geus bersih. Lanjut we ayeuna mah urang gegeroh bari angekeng besti. Heueuh nya wayahna we da kumaha deui atuh. Lain ku nanaon ari jelema kanal kieu mah sok eungap beuteuh. Jaba nyeri tongong, nyeri cangkeng sagala karasa. Heueuh kata mah umur meureunan anu geus loba. Tuh nya suku teh geus baal ieu teh besti. Lila teuing cingogo meureunan ieu teh. Kela teu kuat ieu sing sireumeuan.